Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anu kusim kuring di PK hormat sepuh nanti dua belah pihak calon panganten sinareng calon pangantena. Anu kusim kuring di hormat para alim ulama, para kiai, para ustad ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh sinareng pini sepuh, Bapak Ibu hadirin tamu undangan anu sami-sami hadir dina ieu patempatan. Kujuhna papayung nu maha agung diwuwuh guntur nuhun irajah magfirah Allah subhanahu wa ta'ala lirtaya kalimah nu langkung endah dina dinten walimah akad nikah salianti kalimah tasbih tahmid sareng kalimah-kalimah zikrullah. Salawat miwasalam mangrupikeun tanda kacinta kadede kajunjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos ribuan tahun teu aya di kieuna seungit ngadalingding kacelup kaun-aun kawentar kajomantara. Langkung ti payun sim kuring nyanggakeun lemek pangrampes. Marhaban ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Wilujeng sumping kangos kudining hadirin utamina rombongan di keluargi Jembar calon panganten pameget anu alhamdulillah dina enjing-enjing ayeuna parantos sumping kalayan salam. Saperkawis wirehing sim kuring kapapancenan janten pangjajab acara wasta sim kuring Kang Asep Muslimin panginten sinareng rekan-rekan tirager wedding organizer baris mandu acara akad nikahna kersana sohibul hajat Bapak Haji Ain Soleh sinareng Ibu Ainur Hayati anu mana bade nikahkeun putri kaasihna kersana Neng Ainul Karomah nyaeta anu bersanding berbahagia sinareng Atatang Nasir putra kadedeh di pangresa Bapak Ao Supriyadi sinareng Ibu Yuyu almarhum dina dinten Ahad ping 7 Maret 2020 hiji. Supados tenyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami buka ieu acara ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyebatna asmana Allah zat anu maha welas tur maha asih. Kanggo salajengna urang dilajengkeun kana pembacaan ayat suci Al-Qur'an sinareng sholawat anu bari sidugikeun ku pangresa Bapak Haji Uus kamantena di haturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.